Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji sinarang syukur urang dugikeun ka Allah Subhanahu wa taala, rehna urang tiasa patepung lawung dina acara ngaguar pangajaran basa Sunda enggoni ngungkulan Bang Baluh era Covid-19. Nu baris dipidangkeun puting pangjejer ti MGMPBS SMP Kabupaten Garut nu dijemantarakeun langsung ti SMPN 2 Garut. Apukahna gawe bareng MGMPBS SMP kalih Disdik Kabupaten Garut. Dina dinten ieu jejer acara anu baris dipidangkeunana nyaeta ngeunaan bahan pangajaran basa Sunda pikeun siswa SMP kelas 7 semester 1 anu ngawengku 4 kompetensi dasar. Tinang tos saderek tumaros bahan pangajaran naon wae nu baris dipidangkeunana, kumaha carana sangkan urang tiasa maham kana eusi eta pidangan, luyu sareng maksad tujuan nu ngajanggelek dina kurikulum basa Sunda. Pikeun ngawaler eta patarosan sumangga urang sami-sami Bandungan kalayan gemet pidangan salajengna. Wilujeng nyakseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui dina raraga kagiatan diajar virtual ngaliwatan audiovisual jeung modul. Mugia Allah maparin kalancaran ka urang sadayana. Para siswa anu dipika asih, dipika heman, tur dipika reueus. Materi anu bade dipedar dina danget ayeuna nyaeta kaulinan barudak bihari jeung kaulinan kiwari. Sateuacan medar materi, mangga urang sasarengan ninggal pidangan video kaulinan.
Dasar kana mangsana, kaulinan barudak teh dibagi dua, nyaeta kaulinan barudak kiwari jeung kaulinan barudak bihari. Kaulinan barudak bihari miboga ciri-ciri, anu kahiji, anu dibarengan ku kakawihan, anu kadua, anu teu dibarengan ku kakawihan. Di antarana kaulinan barudak kota nu aya zaman kiwari, anu kahiji, Massively Multiplayer Online First Person Shooter Game, atanapi MMOFPS. Anu kadua, Massively Multiplayer Online Real Time Strategy Games, atanapi MMORTS. Anu katilu, Massively Multiplayer Online Role Playing Games, atanapi MMORPG. Aya sababaraha ciri bikeun ngabedakeun kaulinan barudak bihari jeung kaulinan barudak kiwari. Bedana kaulinan barudak bihari jeung kiwari. Kaulinan barudak bihari anu kahiji nyaeta sauyunan atawa babarengan. Anu kadua nyaeta sosialisasi fisik. Anu katilu nyaeta teu merlukeun waragad atanapi biaya. Anu kaopat nyaeta teu poho kana waktu. Sedengkeun kaulinan barudak kiwari mah ciri-cirina nyaeta kahiji nyorangan atawa sosoranganan. Anu kadua dunya maya lain dunya nyata. Anu katilu merlukeun waragad atawa biaya. Anu kaopat sok kamalinaan. Sangkan hidup leuwih maham kana materi anu parantos dipedar, hidup tiasa ngerjakeun pancen anu aya dina modul 732. Sakieu anu tiasa didugikeun. Mudah-mudahan hidup tiasa nyangkem kana materi anu parantos didugikeun. Pamungkasanggem, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderek sapara kanca, rupina sakitu pidangan anu tiasa didugikeun ti rengrengan MGM PBS SMP Kabupaten Garut. Mugia tiasa katampi pikeun nambihan pangaruh urang sadaya nggonding ngaraksa tur ngariksa titinggal karuhun urang. Mugia aya manfaatna kanggo urang sadayana dina mayunan hirup kumbuh sadidinten. Hapunten anu kasuhun, boh bilih salami ngadugikeun aya nu teu sapagodos. Wilujeng kantun, wilujeng tepang deui dina waktu sekali jejer materi anu benten. Cag simpuring amit mundur, pamungkas sangbem, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Sunda dan Jungsa.